Cek, nah, sok yo. Ieu dengan istri, satu. Ieu istri ayah, pamaget ayah, bapak-bapak ayah, nini-nini ayah, ibu-ibu ayah. Sok berasa. Oh, bidadari surga. Sok berasa salam anu singkat padat yang jelas. Ya, kan di dieu mah. Naon teh? Lalakina kakasep. Oh, sok kanan heula. Awewe nang galeuling. Kan hanya akal ini-inina. Sareot. Singkat padat dan jelas. Go. Awewe. Lain awewe tuh pas awewe terus pedang di hadapan awewe ieu mah euy tiga. Ya. Kan singkat, padat, jelas. Singkat padat jelas awewe teh. Heeh. Nah, apa kejadian singkat padat jelas awewe. Pakai kita lagi salam. Amat apal. Naon? Awewe teh singkatanana. Naon ana? Assalamualaikum Wena, warahmatullahi wena deui. wabarakatuh. Jadi Awewe. Iya, ngaran-ngaran salam mah lain artinya ieu singkat padat jelas teh kudu disingkat hiji-hijina. Dan di ngaran salam mah apan doa salam teh jojo ayeuna salam ka ibu-ibu kan garelis kan bukan karasep salam teh doa sunah hukumna tah ibu-ibu mah wajib hukumna ngajawab salam teh sok ayeuna salam singkat padat dan jelas. Awewe. Astagfirullahaladzim. Kayak gimana tuh? Ini berlintas. Salam awewe mah, lamun awewe, jojo nyebut awewe, bingung ibu-ibu. Ente iya. Awewe, ibu-ibu mah jawab apa? Tuh, karena laki ibu sok enta salam awewe. Sok salam biasa, salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Ah, ini jumpoy. abi teh kali teh hoyong Aman. amal, ampok-ampok.
bisa. Monggo bieu ngajakan sholawatan. Kita ditanya sholawatan teu bisa. Kumaha? Ieu mah jago unggul. Coba request ibu sholawatan naon aya. Ibu-ibu sholawatan naon sok? Oke, naon? Nah, ya, baiklah berhadirin sadayana. Inilah penampilan sholawat. Judulnya naon wae. Maknya sholawat aya naon wae judulna. Cik ibu-ibu ngapal naon? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teu apal kadituna. Naon apalna sok ibu? Salatullah. Katanya apa? Salawat pada bahasa Arab. Ya. Salawat pada Apa nadana? apa? Apa? Nene. Ini. Sok. Salatullah, salamullah Ibu-ibu, abi kadine dituntun. Dek kadieu opieun. Ngan abi teu ngopi. Lanceuk abi ngayekeun lagu Roma Irama. Ngayekeun lagu opieun. Opieun. Rek nyanyikan lagu opieun. Lagu opieun. Aya di lagu opieun. Aya. Sok. 135 juta penduduk Indonesia. Teu bisa si Sarjo mah lagu Roma Irama. Bisa Sok kumaha? 100 daun musik. Sakit musikan. Apa abi mimpinan? Sama barenya. Kumaha musikan? Begin. Kumaha? Kumaha? 153
kue bola jeung suku ka kue bola si Sarjo. Anu pieu gitu lagi. Ada suku Patsu, ada suku Indonesia, suku Bugis, ada suku Jawa, benar, suku Batak, benar, suku Sunda, terus suku Bugis, Katimus, Caigera, Balukus, ini Balukus segala, masih Sarjo. Oh ya Bugis, hari Bugis saya tahu dari Gadeli atau Bugis Medaharan yang Bugis suku mah si Sarjo, suku Bugis, maneh baromeheun.